Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan Ka'abil Ahbar al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salas. Al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qiraatul qur'ani hisnun. Katampi ti sahabat Ka'abil Ahbar anjeunna ngadawukeun al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salas. Ari perlindungan jalma mukmin ti setan eta aya 3 rupa. Kahiji al masjidu hisnun, masjid teh merupakan perlindungan tina godaan setan. Kumargi ari masjid tempat sholat, tempat ibadah, tempat sujud. Mata kalau dia masjid atau tempat sujud. Moal aya celah-celah setan rek ngagoda ka urang ka makhluk Allah lamun urang leres-leres lebet ka masjid niat ibadah. Berbagai upaya dilakukan ku setan supaya ulah asup ka masjid, da geus di masjid mah hese pikeun digodana. Di masjid teu aya perbedaan strata sosial, teu aya perbedaan status sosial, teu aya kasta di masjid mah. Saha wae nu pangheulana datang ka masjid berhak calik jajaran pangpayuna. Sing pakat menak oge datang pang neurina mah ditukang wae diukna. Teu bisa ayeuna sarjana kudu hareup. Lulusan SD mah ditukang atuh bisa. Saha pangheulana ka masjid itu pangheulana. Berbagai upaya setan ngahalangan jelema supaya ulah asup ka masjid. Aya hiji kisah. Hiji pamuda isuk-isuk ngadenge tarhim di masjid, geus mandi, geus saged mangkat ka masjid. Keur ngagedig we leumpang, lebah tikungan anu rada leueur, maena ti joklok, ti sorodot, labuh nepi ka pakeana kotor. Hudang balik deui ka imah, ganti baju, mandi heula, ganti baju, ini deui ka masjid. Lebah tikungan anu laleur teh ti jongklok deui, ti sorodot deui, kaloton deui pakeana, labuh deui. Balik deui ka imah, mandi, ganti baju, ini deui ka masjid, geus 2 kali teu kapok. Barang lebah tikungan anu laleur teh aya aki-aki mamawa lantera. Oh lampu obor lah gitu. Jang rek ka masjidnya poekeun hayu ku aki dianteur. Dianteurkeun ta ku si aki teh nepi ka para ka karang masjid. Barang nepi ka karang masjid, si pamuda masuk ka jero, si aki mah kalah kaluar ngaleos. Atuh akhir ka mana? Lain ka masjid. Kuring mah lain ahli masjid, kuring mah setan. Tadi teh maneh 2 kali teh labu dijoklokeun kuring eta teh. Supaya teu jadi ka masjid. Dijoklokeun anu pertama maneh labuh supaya teu jadi ka masjid, balik ka imah, mandi ganti baju ini deui. Eta dosa maneh dihampura ku Allah teh. Kabeh dosa dihampura ku Allah. Ngadua kalian dijoklokeun labuh deui supaya teh moal jadi ka masjid. Kalau balik ka imah mandi ganti baju ini deui, dosa indung bapa maneh dihampura tak gara-gara kitu. Nu katilu kalian teh wani ngajongklokeun deui, bising bisa-bisa sakabeh salembut dihampura dosana gara-gara maneh. Kitu cek setan. Tak matak dianteurkeun nepi ka masjid. Ya. Tak pahala jalma nu getol bijama ka masjid mah saperti kitu. Bunga alhamdulillah urang mah minimal sawaktu atuh ayeuna subuh hungkul getol berjamaah teh nya. Alhamdulillah. Masjid perlindungan tina godaan setan. Nomor kedua wa dzikrullahi hisnun. Zikir ka Allah ge eta perlindungan. Benteng perlindungan tina setan. Sabab setan sangat pinter nyelusup kana relung hati urang, kana sela-sela, kana pembuluh darah urang, lewat lubang-lubang lainna bada urang masuk ka setan. Bahkan dina jalakeun ibadah oge setan mah gampang pisan. Udah keur husu-husu ibadah, aing geus tungtungna teh. Aing kertengna teh, bawa aing panggetol ibadah teh. Setan asup teh kana teh.
nya gara-gara kitu mata ku zikir eling ka Allah moal aya ruang pikeun setan asup kana badan. Lidah orang selalu berzikir, lidah orang selalu basuh emut ke Allah. Minimal astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Tiap-tiap penak naon wae ucapan kurang kalimat-kalimat zikir. Lamun urang rek ngamimiti aja perkara, ucapan kurang naon? Bismillah. Mun beres? Alhamdulillah. Lamun ayeuna urang janji, insya Allah. Lamun menang musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain maot wae musibah ditala jogo innalillahi. Lamun ayeuna urang rek begawe suatu anu cukup berat, la haula wala quwwata illa billah. Lamun urang tas begawe dosa, astagfirullah. Lamun urang aya ningali sesuatu yang aneh yang ajaib, subhanallah jeung berbagai zikir seueur. Matak urang sing selida urang selalu banyak berzikir, insyaallah moal aya ruang-ruang pikeun setan asup kana badan urang. Nomor katilu wa qiraatul Qur'ani hisnun, maca Al-Qur'an ge eta mangrupakeun benteng tina asupna setan kana badan urang. Mata alhamdulillah dina enjing ieu ongko urang mah berjamaah di masjid, tuluy zikir wiridan, tuluy ngaos Qur'an. Tilu macam pidamel urang ayeuna mudah-mudahan ku syariatna tilu rupa eta urang dijauhkeun tina godaan-godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.